cungkel juralit persis juga hayam macokan para sing rintih minimal lah ulah aya carikeun fikih tapi sah katenan di dieu mah Mang Soleh pan aya ahli qiraat kapungkur mah qori pasok masih keneh nya kajian insyaallah eta wangsul deui manusia nu pangsaena belajar hasil ilmu amalkeun ilmu geus aya saiwati diwurukeun teh amalkeun sakanyaho urang sok da salat urang teu make ilmuna kajian Ilyas kelanan aya mah jelema sok kieu majar teh mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan hadis mung make ijma ulama mung make kias padahal dina Qur'an mah mun Allah nitah wudu cek Allah fagsilu wujuhakum kudu ngumah maraneh kabeh kana rarai maraneh kabeh ngan sakitu tadi caritakeun batas rarai serat mana jol weh ahli fikih jeung nabi nyontohan batas rarai ti luhurna serat jadi rambut ti handapna serat gado ti gigirna serat kuping da dina Qur'an ukur fagsilu wujuhakum malah perhatikeun bahasana kalimat fagsilu wujuhakum kudu ngumah maraneh kabeh kana rarai maraneh kabeh konotasi bahasana kudu ngumah rarai berarti pertarosanana mun ngumah rarai cai nyamperkeun kana rarai atawa rarai nyamperkeun kana cai supaya urang wudu ibadah ka Allah teh miki sesuai jeung contoh ku Nabi berarti cai nyamperkeun kana rarai sekalipun jeung ahli fikih beungeut nyamperkeun kana cai ge sah asal kawalatraan panayan bodoh pacorkeun keranti selegreg beungeut teh ka hareup heuh digieu teh sah cek ahli fikih ngan Nabi teu nyontohan jeung pantes teh wa idyakum ilal marafiq jeung kudu ngumah maraneh kabeh kana tangan maraneh kabeh dugi kana siku cek ahli fikih leuwihan tina siku sarua kudu ngumah panangan bahasana ngumah panangan lain panangan nyamperkeun kana cai tapi cai nyamperkeun kana panangan sekalipun wudu leungeun diasupkeun kana bak nu leuwih ti 20 mungusara asal walatra sah cek ahli fikih ngan pantes teh nu bodoh mingguan tara masanten teu kungsi der wudu kocorkeun keran teh selegreg ning kodokod teh ka hareup bedol ka dieu pas kadus liwat cekok kana beungeut kadus cek kadus goblok keur wudu nonyok ka dewek cek nu wudu kesel teh sia teu adil cenah ngabagikeun BL teh aing teu kabagean cek kadus teh cenah ari sia mah teu kabagean sun teh pan boga warung ari adi sia cenah warungna leuwih jebrok ti nu aing cek nu wudu teh cekok deui eta mah dendam wamsahu birusikum jeung kudu ngusap maraneh kabeh kana mastaka maraneh kabeh bahasana kudu ngusap mastaka cek ahli tafsir ay jujun minar ra'si tegasna sajuj tina kulit mastaka matak caina teh kudu parat tapi kana kulit eta bahasa diplomat Allah naon Allah ngahargaan kasaha kanu botak so cek Allah kudu ngusap kana mastaka maraneh kabeh tegasna kana kulit mastaka sajuj so lamun botak arek ngumah naon da teu boga buuk eta dihargaanana ku Allah mata kusabab make fikih mah lain Quran jeung hadis sungkul ijma ulama jeung kias ibadahna teh insyaallah tadi caritakeun bangsa syarat salat sekian rukun salat sekian ngan Nabi nyontohan ijtihad ulama fikih dugi ka syarat salat ayat 17 ayat 18 ulama fikih nyaritakeun syarat sing kapenuhi hayang sah salatna nu disaratanana sing sah syaratna ida wujida syartu wujida maslu cek ahli usul fikih di mana aya nyumpon syaratna sah nu disaratanana salatna masanajan 200 rakaat salatna ari syaratna teu memenuhi menyang hareup kawetan apanya nyang hareup kakulon teh bagian tina syarat sahna salat ari nyang hareup kawetan sanajan 2 rakaat teu sah tau aya jelema bodoh majikanana ngomong mah akang rek ngajaran jumaahan ngajaran jelema edan mah da tara sarina ge kini teh ka masjid da balik deui teh ceuk majikanana kang teu cios jumatan teh henteu kunaon kaporotan lain naon DKM na geblek eta naon panto masjid ditulisan nu mawa HP ku dipaehan daripada aing dipaehan teu puguh-puguh jen gara-gara mawa HP ka jenting teu tulus jumaahan teh eta mah bodoh aya deui jelema bodoh datang ka masjid kasabak imam keur khutbah
dan dianggapna kaporotan padahal cek ahli fikih sanajan imam keur khutbah urang kakarak datang asupe ka masjid salat 2 rakaat qobliyah Jumat ngan ringankeun salatna dalam artian maksud ringankeun teh nu sunatna malewat we nu pokokna we nu wajibna datang ke masjid kasampak imam geus meunang sarakaat tong dianggap kaporotan asup ke masjid ngamasbok Allahu Akbar milu sarakaat bareng imam uluk salam urang nangtung deui bereskeun sarakaat deui datang ke masjid kasampak imam keur tahiyat urang datang tong dianggap kaporotan Allahu Akbar ngantong ruku tong sujud brek we langsung milu tahiyat imam uluk salam waktu lohor seep urang tong dibatalkeun teras nangtung deui bereskeun salat ngan lain 2 rakaat tapi 4 rakaat cek ahli fikih eta syarat ngalaksanakeun dina ibadah ari aya ilmuan lah tong kitu Kajang Ilyas ceurik we keur salat siga hade itu make ilmu matak batal cek Imam Nawawi dina Majmu dina kitab Majmu sareng Muhadzab wa ammal buka'u wadhhu wal aninu fa in bana lahu minhu harfani batalat salatuhu anapun jelema keur salat ceurik keur salat niup keur salat ngaharurung ngaran cerikna serikna niupna ngaharurungna nimulkeun 2 huruf batal salatna cenah abdi mah da cerikna inget kana perkara akhirat lantaran rumasa loba dosa sawaun kana lidunya awil akhirah eueuh bedana sarua wae rek leweh urusan dunia rek leweh urusan akhirat ngaran keur salat leweh nimulkeun 2 huruf batal salatna pertarosanana geuning wartosna nabi keur salat sok cerik malah Sayyidina Umar mun maca ayat tentang patali jeung masalah siksa sok cerik Sayyidina Umar jawabanana cerikna Nabi cerikna Sayyidina Umar teu nimulkeun 2 huruf eta matak pentingna mingguan matak urang nu tadi teh da mingguan mah wajib ain teu mingguan mah doraka we ngan ari mingguan mah urang lalaki kudu coplokeun tanggung jawab da dina kitab Nasoihud ini ya pangheulana lalaki dihisab di akhirat sabadana salat teh didakwa ku anak pamajikanana sekali deui nu pangheulana didakwa kaum lalaki dina poe kiamat sabadana dihisab tentang masalah salat didakwa ku anak pamajikanana matak tadi ku kori dibaca ku anfusakum wa ahlikum nar jaga diri anak pamajikan tina seueur neraka lantaran jaga pangheulana dihisab matak senang ngaji senang init mingguan bagi tugas jeung mingguan keun barudak mah genep tong dibawa mingguan bisi ngaganggu pan Kajang Ilyas loba nu mingguan boga anak genep dibawa kabeh nu gede hayang jajan kadua cecerewetan nu katilu main karet anak nu kaopat hayang nyaduk indungna ngomongkeun anu hajat pan biasa teh haneut keneh mah kecil cenah kamari nyamungan teu komo we cenah sabaraha puguh cenah kaboloksokan ngomongna teh kaboloksokan 100.000 cenah sate mah teh kabagian jijiah can cek nu saurang alhamdulillah cenah abdi mah nyamungan teh 5.000 nyokot sate 12 sigi bangsat eta mah malah cek nu saurang ai peutingna cenah hadir henteu cenah da puguh hujan abdi mah alhamdulillah hujan ge hadir tolab ilmu kabita ku ganjaranana menang cenah besek najis boro-boro henteu buku cenah dan initna lain tujuan ngaji tujuan besek teh eta nu salahna nu sok padahal nu hajat ngayakeun pangajian sedekah ilmu itu jauh lebih gede atuh beak we nih yang kaisuk teh ganjaran ayeuna ngaji teh penting niang ceuk nu saurang deui itu menang besek macam alhamdulillah untung aing tetolab eta sakitu batur ini teu menang besek menang ganjaran ngaji ari maneh nyebut untung tetolab sok padahal ganjaran ngaji salengkahna jadi kifarat karena dosa kantenan hujan ngaririnci kieu dari cek nafsu mah itu pan teu cocok leres penting tiris leres salah nu hajatna teh coba lamun tatanya heula menewak bangkong kurungan ku boboko insyaallah mau kahujanan
Mal bangkong no. Tapi dah memang hiji usumna kadua keur tukang tani mah di Arab-Arab jelema sok kadang kubur nikmat datang hujan teh rarasaanna teh kasiksa we cenah alhamdulillah buku hujan jadi itu bisa ngaji eta mah nyebut alhamdulillah bade dak ieu sahibul hajat ngayakeun pangajian syukuran bingah tuang putrana tos diamprokeun jeung jodona bari lamun masantrenkeun boga anak lalaki rek sabaraheun modalna tiba-tiba datang minantu nu mikah hayang masantrena lila da pasti aya ladang amal anu sae pan kitu cek taklim lamun mahabbah ka alim pasti dibere ku Allah anakna jadi alim henteu anakna incuna anak incu henteu datang minantu padak teh Kang sahibul hajat ya titip ieu pun anak tong ditinggali ayeuna mah dina kaayaan teu boga nanaon barokah ilmu jeung manfaat ilmu nama insyaallah rezeki mah jaminan Allah ieu mah urang ge pansareanya baheula kalam dunya teu boga nanaon pruk kawin jan boga nanaon ari urang tigin istiqomah dina ibadah mah pantadi jaminanna geus disebut ku kuring ge annal arda yarisuha ibadiyas sholihin eta teh ku Allah dicatat ya kitab Jabur ditentukeun ku Allah ditetapkeun di Lauhil Mahfuz yen alam dunya ku Allah diwariskeun keur jalma-jalma nu saroleh dak nu saroleh mah teu katingalina teu ripuh-ripuh teuing ayeuna urang hadir ngiring bingah tamplokeun doa parajengan di dieu hapunten bisi ieu pun anak kapayuna kirang tata kitang kirang peryoga rada awon adabna kedah ngamaklum ngan hoyong dibingbing mun teh mah Allah ngerasakeun matuh di dieu keun emang di mana we Gusti merenahkeunana dai rencana Allah mah leuwih hade daripada rencana urang ai urang mah sok nganggap yen nu alus teh rencana urang matak teu tulus ge goreng sok geura tinggal di dina hikam jelema pastina sok kecewa jeung haneueuh perkara nepi ka hayang teh teu sesuai jeung nepi ka hayang datangna teh innama yu'allimukal man'u li adami fahmika anillahi bihi pastina jelema sok kecewa haneueuh jeung hanyelu perkara nepi ka hayang kanyataanna teu sesuai jeung nepi ka hayang hayang mah beunghar tapi kalah kadatang balangsa hayang mah bungah tapi kalah ka susah anu noong tani hayang jadi melak cabe hayang untung malah kalah kadatang patek rumah tangga hayang sareudeg saigel sapihanean tapi kalah kabarantakan entong ngarasula eta teh aya nikmat keneh ngan peda urang teu paham pasti mata kitu ge Allah boga rencana nu leuwih hade daripada rencana urang ieu mah pengalaman pribados kapungkur nikah tahun 84 85 86 baru kurang kali nu tadi teh limbung balik pasantren baru tahun 88 majikan minta diserahkeun da teu dipikah hayang atuh rumah tangga berantakan tapi kitu maslahatna aya nikmat keneh eta ge bener karasa hikmahna eta dipikir kabeh dieuna lamun buah pamajikan masih keneh kasih eta umurna ayeuna geus 50 tahun kabayang peotna malah jigana susuna geus adilanceuk jeung cucur jigana kusab minta diserahkeun kiceun geus istihoroh teh ya kawin deui takanu ayeuna morak keneh tuh nya ternyata Allah rek mere ganti nu leuwih hade entong ringrang boro-boro minta diserahkeun maot jelema nu nauhid ka Allah mah tarang rasula ceuk bibirna pamajikan maot innalillahi wa inna ilaihi rajiun ceuk hatena alhamdulillahirabbil alamin naon alhamdulillah teh saking pasrah saking kuridho lain karena alhamdulillah cek nafsuna cek nafsu mah alhamdulillah paeh bisa kawin deui ge lain alhamdulillah bisa kawin deui ain cek nafsuna mah cek bibirna innalillahi hatena alhamdulillah bisa kawin deui pabeureun kehirupan eueuh kawani da ge kaum bapa nu hadir termasuk ajengan anom ieu MC hoyong rupina ngawayuh ngan teu sate eueuh kawani sarua jeung ngomong kasub golongan minal hoipin
da ukur bayangan unggul jika fata morgana kang geus dina kanyataan mah tangkurak asa bencar jigana da eta we ieu menyimpang tong disebut ngaranna mah priwados gaduh rerencangan gaduh pasantren santri pemegat santri isi pamajikanana alhamdulillah kuota nana teh tos seep da tos opat da katingali eta menjelang Ramadan menjelang Idul Fitri masih kena nelpon ka kuring dengan bisa nyapaatan aya naon cenah ieu cenah sapos deui can kabelikeun daging jeung baju astagfirullahaladzim urang mah pakadus tanggal 15 geus merdeka baru nu opat masih kena kitu meleman takbir teh jeung leumpangna gaena teh umur di bawah kuring sabelah mah geus jiga digugusur ya atuh da kabahaya tanaga jeung kemampuan jelema teh terbatas ari terus ka itu ngasek ka dieu ngasek mah minimal tuur leklok ka itu nama gempor ngan ari bade mah ieu urang caringin akang beli bade ngawayuh mangga teu kudu izin deui teu kudu bebeja naon sabab lebih baik minta maaf daripada minta izin pan gitu meloyor we ngan ulah masalah budak ini mah jang kolot meloyor we geus 4 tahun kanyahoan gawawak teh pamajikan ngadat lak-lak dasar tong ditema cek pamajikan ada akang mah kitu patut kalakuan nu tadina mah sakitu tawadu jeung hormatna kusabab masalah dionang di parucaan tepati amanah akang mah kalakuan kitu patut cek pamajikan kami teh namplokeun kesetiaan teh 1.000.000% ternyata sia dihianati aya bejana geus kawin deui memadu asmara midua hate jeung deungeun-deungeun akang mah kos tanggal caus sia boga jantung teu boga hate cenah sia deuh kuning gininya sia ngianati geus boga anak cenah hiji bejana atuh sia henteu minta izin ge ngomong-ngomong ke majikanana tah ge urang caringin bisi nyandung ka pelengkok hampura kitu pangna teu ngomong teh pan ari kawin teh ibadah lamun ibadah diomong-omong eta teh ria tak aing ngolosod bisi ieu mah bisi ka pelengkok ngan ari alusna malah hiji oge ceuk tadi sing inget numpang heulana didakwa dina fikih mah seorang lalaki ku anak jeung ku pamajikanana apakah pernah pamajikan dituduhkeun ruku sujud tahiyat awe salamna apakah pernah anak dididik didakwa tah pamajikan teu bener rukuna teu bener sujudna teu bener dina adusna tak mang soleh tak pertahankeun sanajan mawadah relatif ukur 3 bulan umur cinta tapi pertahankeun rasa cinta kanya akan deudeuh ka pamajikan da warohmah mah selalu aya ari rasa cinta mah mun hidup didasari kawin ku rasa cinta Allah 3 bulan ge anggeus asalna mah teh helwa teh ngamekanana seungit permen geus 5 bulan mah bau WC asalna nama teh helwa teh cingirna jeung kocok genyer geus boga anak rumah tangga 6 tahun boga anak 12 siki mah ningali cingirna jiga tiang listrik urang ge bang geus kolot kieu mawadah teh kudu pertahankan mawadah teh rasa cinta geura mun mawadah aya keneh warohmah dipelihara urang teh calik dina kursi geroan majikan teh maka dia gitu lahun di dia teh cacadelan jika mang soleh anyar panganten cek urang teh ni teh nini maksudnya biasa gumasep teh ni rumah tangga kita walaupun sudah puluhan tahun inju sudah raya anak sudah balata kan gitu ya urang Sunda mah bahasa Indonesia hayang ai keberkeuh model nu balik ti kota terus gawe ti Telkom teh Telkom jeung Umah Katel jeung Baskom balik ke dia ngojek di batas deh cek tukang ojek teh kemana neng pulangnya ke Caringin tolong saya anterin jangan ganjang-ganjang bawa motornya ya jangan, takut ngegolepak atau jalan leur disebrut 3 sekali kan ngejeng jehe cek saya juga jangan ganjang-ganjang pan akhirnya ngejeng jehe tak gitu orang Sunda
Kira-kira ini walaupun rumah tangga kita sudah sekian puluh tahun, Inju sudah rai, anak sudah balatak, sampai saat sekarang ini Aki masih mampu mengatakan sama Nini, I love you my darling. Aki gawe ceritanya. Nini oge temal Aki juga tidak usah resah, apalagi gelisah, pintu hati Nini sudah tertutup rapat. Tidak ada tempat untuk menaruh cinta seseorang. Cinta Nini hanya buat Aki seorang. Terpercaya belah dada Nini. Dina hati Nini gambar lope. Cak Aki nanti yes gitu. Kincuna pasti nyerenge. Kieu mah teuing malah geus molor oge papisah-pisah. Salakina di kamar pemajikanana jalan ka WC. Tengah peuting hudang rek tahajud ini ka WC aliran parem kadepak Nini damaran teh ku batre horeng majikan diseret ka WC diperkosa di WC kok kadinya bah Nini kitu karena dah halal di WC di mana oge mangga teh teuing ngan sing pantes we meusan cekuran halalna pamajikan teh bahasa diplomat Allah nisa hukum harsul lakum pamajikan anjeun kabeh teh kebon sawah nu anjeun ku sabab sawah kebon nu anjeun pak tu harsakum pek geura pacul ta pamajikan maneh kumaha cara teknik paculna annasitum ai kaifasitum cara teknik macul pamajikan kumaha maneh we cek Allah bari nangtung mangga bari diupek di hareup jig di tukang teu naon tong didengikeun da ieu urusan kolot cek urang caringin cenah abdi mah bade teknik kalapa palid kalapa palid lepjol mangga cenah abdi entep serok mangga malah dina ayat nusanis hunna libasul lakum wa antum libasul lahun awewe papakean lalaki papakean awewe fungsina pake